Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syairan kali ini diceritakan syairan ini yang akan mendapat nikmat nanti di alam kubur. Ini ciri-cirinya orang yang seperti ini ya. Allah ngojar ke alam kubur tidurina hadis rasul hiji sabakoh jariyah ikhlas karena Gusti Allah sodakote loba cara bisa ku mangrupa-rupa ku ilmu tanaga harta ku mahawa carana dua gaduh ilmu manfaat